Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi di mana we ayana. Tepang deui sareng abdi Erwin Syah. Salah sawios dalang anu diajar atanapi maguron ka Giriharja. Kirang langkung panginten tahun 2008 abdi dongkap ka Giriharja. Maksudna hoyong diajar janten dalang nyaeta ka almarhum Abah Haji Asep Sunandar. Allahumma gfirlah. Dina waktos harita kasauran almarhum abdi teh diajarna sareng putrana nyaeta sareng Kidalang Yogaswara Sunandar Sunarya. Nya panginten neui ka ayeuna silaturahim abdi neras ka Giriharja khususna ka para putra almarhum Abah Asep. Oge dina waktos ieu abdi saja ngadamel konten atanapi nge-review wayang anu parantos janten idola. Janten idola jelaran kasaktianana, ajianana luar biasa. Pasti wargi-wargi oge uninga saha wayang ieu nya. Wayang anu ku abdi ayeuna bade direview nyaeta wayang Gatot Kaca. Nama lain Gatot Kaca seueur pisan dina lalakon Jebang Tutuka seueur pisan namina teh aya Arimbi Suta, aya Bima Putra, aya Bayu Putu, aya Krincing Wesi, aya Surya Pringga, aya Badalungan, sareng sajabi-sajabina. Sok anu uninga ngiring komennya, ngiring komen. Ieu wayang salah sawios icon gitunya, icon karena memang dina dunia pawayangan oge luar biasa kasaktianana. Diantarana nyaeta Gatot Kaca teh nganggo raksukan, nganggo baju Kre Antakusumah. Kre Antakusumah. Anu sok nonton wayang pasti uninganya. Nganggo Kre Antakusumah. Watakna Kre Antakusumah teh nyaeta teu aya pakarang senjata di dunia anu teurak. Tuh. Jadi raksukanana Gatot Kaca nyata Kre Antakusumah teh ya. Mulai senjata anu neurak, anu mempan. Eta sebagian kahebatan ilmu-ilmu nu aya dina Gatot Kaca. Teras naon deui? Teras nganggo Sinjang Wasunona nya. Nganggo Sinjang Wasunona. Upami panas teu kapanasan, upami hujan teu kahujanan. Eta salah sawios watekna Sinjang Wasunona. Teras naon deui nganggo ieu Gatot Kaca teh nganggo tarumpah. Madu kacramanya pamit telepat mah. Anu tiasa mabur tanpa helar, tiasa ngapung gitu ta. Di antawisna ta. Sebagian kahebatan Gatot Kaca dina dunia pawayangan. Teras Gatot Kaca nganggo ieu, nganggo badong. Janten ieu teh sanes jangjang, sanes sayapnya, tapi badong. Nganggo badong. Kitu cenah. Para wargi sedayana. Tah ku abdi ayeuna di review teh jelaran dina kahirupan nyata oge Gatot Kaca teh janten idola. Bahkan janten kojo icon para dalang. Khususna dalang-dalang kapungkur. Kumaha ngajiwaanana Gatot Kaca.
dina waktos Gatot Kaca medal, dina waktos Gatot Kaca dina jagat luar biasa gagahna, luar biasa penjiwaanana. Di antawisna pangintennya almarhum Abah Asep kumaha dina matakeun ngibingkeun wayang Gatot Kaca anu gagah luar biasa. Oge aya di almarhum Bapak Dede Amung Sutarya luar biasa pisan, oge Bapak Haji Ade Kosasih, oge kantenan ti Karawang kasepuhan Bapak Haji Cecep Supriyadi anu luar biasa dina penjiwaan-penjiwaanana anu kanggo dalang-dalang muda khususna kanggo abdi eta teh janten ilmu pisan gitu nya, janten ilmu pisan. Eta mes bagian ya abi ngebahas tentang kahebatan atanapi ilmu-ilmu nu aya dina wayang Gatot Kaca. Oge Gatot Kaca teh kauninga kusadayana sababaraha tahun kapengker wayang teh aya beberapa versi gitunya. Beberapa versi teh maksudna aya versi anu klasik, aya versi anu modern. Upami versi anu klasik mah si bagian tangan, badan, leher warnana teh brom. Warnana brom, teras muka lagi hejo. Hejo eta versi klasik. Atanapi nu nyebatkeun deui wayang purwa cenah. Atanapi aya nu nyebatkeun deui wayang peureum. Eta mah perbentanan hungkul istilah kitu nya. Teu sawios perbentanan mah ciri bahwa seni urang teh luas, ciri bahwa seni urang teh seueur keneh nu merhatikeun anu mikanyaah gitu kana wayang. Nah, kalarasan abdi mah ayeuna wayang teh nu aya nyata versi modern gitu nya, versi modern. Ku berkembangna zaman wayang Gatot Kaca teh ditambihan aksesoris pernak-pernik supados katawis bahwa Gatot Kaca teh putra ratu, putra raja. Itunya dugi ka dina mahkotana teh nganggo aksesoris diperada deui supados leuwih herang kaluarna warnana. Oge nganggo permata deui kitu nya supados katawis gitu mewahna Gatot Kaca teh. Nah, kanggo metakeunana wayang ieu mah saja sharing pangintennya datang tosna dina YouTube Erwin Shah Channel mah seseueurna teh para seniman hungkul, para dalang-dalang hungkul. Hatur nuhun pokona hatur nuhun kasadayana. Ieu mah saja sharing berbagi pengalaman sanes maksad mitutur miwuruk. Nah, kanggo metakeun wayang tos kauninga pangintennya dina tudingna nu ku abi dianggo ieu tudingna bahanna bahan fiber. Bahan fiber plastiknya, plastik padat ya. Biasa nama sok nganggo awi. Nu ku abi dianggo aya namanya eta fiber gitu. Terus kanggo sampuritna abi nganggo ruyung. Rupi-rupi wayang teh. Biasana selera dalang-dalang anu benten. Aya nu nganggo kayu dibubut, aya diukir. Abi mah karasa nganggo sampurit kitu nya. Kanggo metakeunana langsung sami diajar. Orang diajar jiwaan Gatot Kaca, penjiwaan Gatot Kaca supaya gagahna Gatot Kaca teh katawis kitu nya. Dina waktu sagedikna Put, kenaon Put? Hi, ngahulang we maneh. Kitu panginten eta mah sakedik we lah nya. Sakedik. Teras kanggo tarian-tarian Gatot Kaca jelaran ieu mah wayangna wayang jago, wayang gagahan. Janten dina waktos narina oge kedah katawis ieu teh tari gagahan entong sapertos
tarian satria gitunya. Maksudna dina tepak kendangna oge dina gerakna teh memang kedah jaringeus, gagah na teh kedah katawis. Gitu. Gitu cenah wargi. Hi. Halah lumayan. Imas jadi ajar sejak sharing mudah-mudahan nyanten aya ilmu turguna sareng manfaat tanya. Hatur nuhun sakali deui kanggo para subscriber wargi-wargi di mana we ayana. Ulah bosan ulah hilap dukung Trust Erwin Syah Channel. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.